Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lajengkeun di halaman 3 bagian akhir. I'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala syekhul mu'alliful kitab alladhi ta'allamna wa 'allamna mu'alafatihim wa nafa'na bi ulumihim fid dharain wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah lajengkeun Fathul Ijar bagian kedua, mudah-mudahan ageng manfaatna sareng wartosan bila mana aya lugos sareng suran anu lepat jisim kuring. Fathul Ijar mugakeun sampingnya. Mangga gara baruka. Nah, bagan i'lam. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam kudu kanyawakeun ku anjeun anna nikah kana sanyana nikah eta sunnatun pasunatan marghubatun dipika cinta wa tariqatun sareng perjalanan mahbubatun dipika cinta. Jadi gitu intinya mah. Lianna bihi sananya tetap kalawan itu nikah naon baqaat tanasulin netepan keturunan. Jadi ku sabab nikah teh bakal ayana keturunan sareng mimpi cinta. Ku Rasul salah satu pasunatan. Wadawama tawasuli sareng langgeng nasili tepungkeun faqad harrada nyatana parantos ngeukehannya faqad harrada barang nyatana parantos ngeukehan atau nyemangatan kana nikah saha as-syari'u Allah anu ngagaduhan syariat sareng rasulna Allah al-hakimu anu ngahukuman faqala maka ngadawuh itu syari'u ajama mulia itu syari' min qailitin anu ngadawuh pankihu kudu narika ranjeun kabeh maka awewe toba anu resep anu bagus anu cantik eta si awet lakum manfaat karanjeun minan nisainya tanah pirang-pirang istri masna baruna dua wasulasatilu waruba sareng opat. Jadi nikah teh dipikir cantang tu anu misalna nugelis sakur-sakur nugelis jadi pemajikan ranjeun gitu. Jadi anu bogoheun we intina mah gitu. Jadi cinta mah relatifnya orang bisa jadi nu goreng menangkan halus gitu lah. Al ayat ikrabil ayat maca anjeun kana eta ayat teruskan ayatna. Wa qala nadawu sasari Allah taala wa min ayati sareng ada tetepna sapalina tanda-tanda kekuasaan Allah ain an khalaqa ta jadi mubtada muakhar khabar muqaddam an khalaqa ariyan ngadamel Allah lakum manfaat pikeun aranjeun kabeh min amrusikum dina awak-awakan aranjeun kabeh ajwajan ka pirang-pirang pamajikan atau pasangan. Jadi sapalihna tina kekuasaan Allah ayeuna berpasang-pasangan aya malam aya siang aya pemajikan ya salaki gitu. Litaskunu supaya enteng anteng lain entengnya. Litaskunu supaya anteng aranjeun kabeh anteng. Ilaya kana azwajan wa ja'ala parantos ngajantenkeun Allah bainakum di antara aranjeun kabeh mawaddatan kana cinta sareng kasih sayang. Mawaddatan kana cinta wa rahmah sareng kasih sayang. Tah maka kudu pada ngartos teh sakinah mawaddah warahmah. Jadi kecantikan kegantengan mah sementara gitu. Anu paling sae mah nyaeta engke dugikeun ka urang pada ngartos kana syariat Islam. Jadi aya muncul rahmah kasih sayang. Al ayat iqra bil ayat maca anjeun kana ayat
Wan kihu kudu geus mukanya halaman 4. Nah, ke dia. Wan kihu kudu ngarawinkeun aranjeun kabeh teh hitobna teh pikeun wali. Saha wali teh? Walinya eta nu ngawinkeun si Imro'ah. Nah, nyata bapana Imro'ah mun teu aya bapana nyaeta aki atawa adina saudara. Wan geo kudu ngarawinkeun aranjeun kabeh aya mah ka pirang-pirang anu lalagas anu lelengohan teu meunang lamun geus aya mah buan salaki atau geus dihitbah teu meunang dikawinkeun ka batur deui. Minkum di antara anjeun wasolina sareng anu saleh kabeh min ibadikum ti pirang-pirang abdina aranjeun kabeh. Wa imaikum sareng pirang-pirang amat aranjeun kabeh iya kunu lamun kabuktian itu ayam wasolin eta fuqara eta pirang-pirang anu fuqara fakir yugnihi maka bakal ngabungahkeun ka itu ayam saha Allah Gusti Allah min fadli tina anugerah Allah. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Dina sapalihna sunat Kanjeng Rasul eta nikah. Ulah teu ka aya pikiran kumaha cenah saya mah mun geus nikah bisi jang napakahna kumaha entong bingung ku Allah pernah dijanjikeun nikah mah bakal aya makakeun deui rezeki biha sulayah tasib ku sabab aya rezeki ku sabab geus nikah gitu. Tong hari wang kudu roja ka Allah sareng ikhtiar intina. Al ayat iqrabil ayat maca anjeun kana ayat wa min ignaihi. Nah lajengkeun tah bagian wa min ignaihi. Tah eta. Wa min ignaihi tetep tuna sabalina kasugihanna Allah taala malur Allah lahum ka itu wa ayyama wasalin. Ar-rajul asanya seorang lelaki qabla duhulihi dina samemeh asupna itu rajul fi qayyidin nikahi dina pertalian nikah. Nah, si lelaki saacan si lelaki aya pertalian nikah cenanya lahu tetep ka rajul yadanu ari dua tangan tah si lelaki lamun can nikah mah tanganna teh karak dua single teh ya gitu jomblo nya. Jadi ukur dua we bukan tangan teh gitu kan. Warajulani sareng dua sampean. Nah, sampean ge namanya dua. Wa ainani sareng dua panonna dua deh. Wa ghairuha sareng salianti anu kabeh jadi relengohan terus mah atuh kahade. Jomblo ngeroprek sabun hayuh tak kitu kan lalaki. Awewe kahade bisa milarian terong, milarian bonteng tak kade ulah. Jadi amun lelengo mah masih kana dua-dua tah eta teh. Gitu nya. Minal jawarihi tina pirang-pirang anggota bihiddatiha kalawan hiji-hijina itu jawarih. Jadi nu lalengong masih salaki atau lalaki si rajul can narikah can aya pertalian nikah mah masih kena sing tanganna dua kakina dua panonna teh dua gitu. Pakot wungkul. Nah, walakin kullama tetapina samangsa. Nah, walakin kullama dakhala tetapina samangsa labot itu si rajul. Nah, ayeuna lebat si rajul teh pihi dina itu nikah. Sorot maka jadi tilkal a'dha'i itu pirang-pirang anggotana si rajul. Intina pirang-pirang anggota badanna itu jawarih si rajul teh eta tatado apu bertikal-tikal itu a'dha. Bertikal-tikal jadi moal dua deui jadi namahan gitu. Dipaeuni kalawan dua tiklan biji adati a'dha'i kalawan nambahan pirang-pirang anggotana badanna. Biji adati a'dha'i zawjatihi kalawan nambahan pirang-pirang anggota badanna pamajikanna itu si rajul tadina dua tangan suku dua panon dua nama jadi opat dan bukan pamajikan. Nah gitu mantap kan bener geus nikah karawin ngasep boleh ngasep kau ngasep boleh kawin
Mang Roni kamu ilaiha kana itu adoi yang dicacar. ilaiha kana itu adoi kana anggota ala tarona tapal anjeun anal arusyah karena sanyana panganten awewe raja sehari dan pengantin awewe putri sehari panganten awewe mah kata jadi ratu sehari. Jadi pelayan. Arusah. Ida qolat di mana-mana ngucap itu arusah pengantin awewe bil arus ka pangantin lalaki. Liman tapi pikeun saha cek si pengantin awewe teh ka si pengantin lalaki. Liman tapi pikeun saha ya dakari tangan anjeun. Mana kan geus ngedit enjat. Neng cenah. Kasih lalaki katanya. Cek baju pengantin tacan. Cek pengantin awewe teh kasih pengantin lalaki neng. Kalau kata nama jadi we kita we. Disarahan di sih namanya. Cek pengantin awewe teh cenah ieu tangan dua teh kangge saha. Kola muka ngucap ieu Mang Iim. Kola muka ngucap kumaha Mang Iim. Kola muka ngucap itu pengantin laki tapi kan anjeun neng tak iya tangan dua teh badi cekel dina malempan pertama entah salat jipatna. Teh pemuda tadi cekel tangannya jadi inti nama si pemuda teh paribasana cenah awal teh sakti mandraguna nya kawentar ka jandra pria kecelup ka alun-alun urat kawat kulit kuat baja bulu betisna keris bulu kelepna godeg bulu ya gitu intinya si pemuda teh cenah teh tangan dipikeun anjeun neng wa idza qalat di mana-mana ngucap itu arusyah lahu pikeun si arus liman tapi kan saha anpuka ari pangembung anjeun pikeun saha cenah ari pangembung anjeun cek si neng teh kola maka ngucap itu si pengantin laki ada pikeun anjeun neng ka dihanapnya weda kholat di mana-mana ngucap itu pengantin awewe lahu ka pengantin laki kasih arus audon deui liman eta pikeun saha ayeuna ka ari panon anjeun akang qala ngucap itu si arus mana laki cek Bang Roni teh ta cek si pemajikan Mang Roni kita Mang Roni cenah ieu panon anjeun kang saha cek si Mang Roni teh qala ngucap itu si arus pengantin laki teh laha tetap kaitu arusyah mujiban balina hal yang ngawajibkeun kitu pikeun anjeun neng cenah panon kitu geus nikah mangkana jadi imah paguh pakaian butuh ngeureuyeuh nikreuh naon cenah qala maka ngucap itu pengantin laki laha kaitu pengantin awewe mujiban balina hal ngajawab wa muannisan pang bebatah lakia tepikeun anjeun neng sadayana geun tepikeun anjeun tak kitu si arusah sama wa qalanya gede deui saterusna wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam halaman 5 bagian luhur wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mazhar sababuha golongan barang-barang para pemuda man arisa jalma istata'anu kawasa itu si man minkum tiaranjeun kabe alba'ata kana biaya nikah. Nah lamun si pemuda geus aya biaya jang nikah gitu geus aya bekalna ilmuna geus aya gitu kan samet-meten karawin pal ya tajawaz maka kudu nari ka anjeun man
Fa innahu maka sanyana itu ya tajawaz itu nikah teh eta aghdul basari leuwih meureumkeun kana paningali wa asanu sareng lebih ngaraksa bakal lebih ngaraksa lil farji kana parji aya oge nyebutkeun parji mah teh loket godeg jananya nah gitulah bakal ngaraksa lamun geus nikah mah wajib didagangkeun kana teu bener khusus kangge suamina. Jadi di mana-mana dandan, di mana-mana jang carogena lain jang batur tah mun geus nikah kitu nya. Al hadis sama canjeun teruskeun kana hadis wal ba'ata ari makna ba'ah biaya nikah eta nafaqata nafaqah ad-dhahirata anu dhahir wal batinatu sareng anu batin kama sapertikeun kama sapertikeun diucapkeun waqala sareng ngadawuh Nabi aidan deui tajawwaju kudu gara-karaweun naranjeun ka waluda ka pirang-pirang awewe anu loba turunanna tah rendai turunanna can waluda wadud ka pirang-pirang awewe anu loba turunanna anu rendai turunanna sataun hiji wa inni sanyana abdi eta mukasirun sareng Kanjeng Rasul sanya abdi teh eta mukasir anu ngalobakeun bikum ka aranjeun al umama kana pirang-pirang umat. Jadi Kanjeng Rasul ngerasa bangga seueur umat gitu. Yaumul kiamat dina poe kiamah al hadisa namatkeun anjeun kana hadis aw kama qala atawa sapertikeun atawa sapertikeun anu ngadawuh Nabi wa ghaira sareng salianti itu minal ayat itu pirang-pirang ayat wal hadis sareng pirang-pirang hadis. Nah, masyaallah nya. Aya oge anu nyebatkeun nikah mah pamitos aya biaya makana segera gitu. Supaya bisa ngaraksa kana parji sareng ngaraksa meureumkeun kana panon lalaki. Lamun ya ma'saros sabab manehna encan nikah saya nama puasa gitu. Ya maros sabab para pemuda. Nah ke si pengantin perempuan tah di mana-mana nikah jadi ratu sehari ya gitu kan ya Kali itu menjadi pelayan ratu sehari cenah geulisna mani ngajadi endahna lain pepulasan bangetna ngadaun seureuf tarangna jam metrang kawas bentang alis-alisna katumbiri socona curlek lir intan biduri damisna lemes mata tujalikeun tuma lambena ipis matak pikaraoseun caroge tah eta teh ratu sehari arusah jeung arus sagede bae anu tiasa kapiatur ngagang manfaat dilanjutkeun ke bayanul kharsi eta halaman 5 nya insyaallah sadaqallahul adzim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ulang udah